Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng malati nu jadi saksi bagian ka salapan. Ye yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena oge ngalayeukna kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Abdi percanten engkang teh cinta ka abdi nanging abdi ulah diganggayong enggal candaku engkang soraneng empat harosos bibir nu kucup semu amis ipis ngadaun eceng katarana pikauruyeun Mahmud beki antep netepna manehna ngahalas watir pabaur jeung geget kajungjunan hatena. 4. Ye saksina kacinta engkang kaempat. 4. Engkang nyanggakeun tilam kasono ku 4 bade ditampi neng 4 unggek Mahmud teu talangke pel bibirna dadana padengkep ambakanana rarenghap ranjug panoneng 4 mani peureum nepi ka teu kadengeun panto ngagebrai muka tanda yen aya nu datang unggah ka imah biinot. Sora hiji lalaki nu batuk bericat unggah ka imah. Brai panto muka si horeng nu datang teh Mang Kadet. Si Mang sugan teh mah sahawe Mahmud nyerenge. La ilaha illallah gening aden eta teh haturan teuing den. Mang Kadet mani nyorowok. Mohon Mang kumaha Mang teh cager. Aya hibar barakah gening den sawangsulna kumaha aden damang. Alhamdulillah waktu ieu mah kuring teh cager Mang tembal Mahmud bari seuri. Nuhun den ari damang mah sanes maot aden teh Mang Kadet kakara ingat. Nah bet ngarep-ngarep paeh ka kuring teh. Mang lain kudu ngadoakeun hirup Mahmud seuri kitu deui neng 4 ge nyerenge. Sanes kitu den wereh parantos ditahlilan sanes kanten di dieu teh curiga Mang mah sok sieun sanes aden asli. Mang Kadet netep bari nyerenge. Bo disangka jurigna kitu kuring teh teung teuingeun si Mang mah nista we nya nista. Semohon da upami pendakna wanci wengi mah tangtos lumpat Mang teh daek medu sadayana tembal Mang Kadet. Pek wae rek medu mah Mang sorangan ulah ngejakan batur. Bilih wae bade daftar kapan Mang kitu sotenan Mang mah den. Rajan teh ngajakan medu si Mang mah. Yap ka dieu atuh Mang urang ngobrol. Sawios den margi Mang teh salaresna mah dipiwarang ku juragan milarian den. Sing horeng den aya di dieu seneng aden. Malih mah den manggalinggih ka kulon sakantenan geura. Da itu juragan oge ngantos pisan ka aden teh. Keheula Mang kuring ngadaguan biinot moal nya jol indit wae ti dieu tanpa aya pribumi. Kumaha upama kuring indit bangsat asup
meureun kuring anu katempuhan ku Biinot. Sawios bangsat lebat mah asal ulah maok barang wae, tembal Mang Kadet bari seuri. Lain ge disebut bangsat ari teu maok mamang. Aya-aya dewe nya si Mang mah saurkeun ka ama miwah ibu antos sakedap mangga bade nepangan mung bade ngantosan Biinot heula, tembal Mahmud bari melong ka Mang Kadet. Den oge bade engke sareng Aden atanapi bade ti payun ayeuna. Engke wae kuring ge Mang, saurkeun wae ka ama sareng ka ibu, kuring aya di Biinot kitu. Oh, sumuhun, mangga Den, sing raos-raos wae keun ku Mang disaurkeun ka tuang Rama sareng ka tuang ibu, tembal Mang Kadet bari indit. Kumaha moal bendu tuang Rama pada 4 sareng engkang di dieu, tanya Mahmud kaneng 4. Moal atuh Kang, piraku bade bendu onaman, kapan parantos terang-terangan ayeuna mah. Oh, mohon. Tapi engkang teh isin we ku sepuh-sepuh 4, tos wantun ngunghak sampelak. Nya kasebat oge engkang teh ngunghak, sanaos dinten-henteu oge. Ku kituna dosa-dosa engkang kasepuh-sepuh atanapi khususna ka 4 pisan jenisna. Teu aya kaabotanana sanaos ama sareng ibu oge moal bade naroskeun. Sok supados engkang kersa tanggal jawabna. Tong rempan atanapi salempang perkawis eta mah engkang oge moal jalir mung upami parantos laksana heula mama kagungan garwa. Kumaha upami pareng kinten-kinten iraha bade nikahna ama Sudia teh? Duka kumaha kapalaina wae mung supados ulah teu minggu-minggu ieu we, tembal Mahmud. Keur kitu torojol Biinot jeung Nyi Onah kakara datang ti jalan tos meresan dagangan. Poa teu acan ngaleueut nya, hapunten we ku bibi dikantunkeun Den. Neng, Biinot buru-buru nanya. Parantos cekap Bi, tuh geuning tos saep sagelas kopi ge, tembal Mahmud bari ngareret. Nuhun bae Den ari parantos mah. Boro bibi teh melang we kata tamu, bilih teu acan ngaleueut. Bi, urang kakidul heula anggur Bi. Ning 4 ngajakan ka Biinot. Kakulon, kabumi eneng, tanya Biinot bari nyerengeh. Sumuhun Bi, atuh mangga we sareng Aden, apan eta Aden pelai nepangan tuang Rama sareng tuang ibu. Sareng bibi supados teu isin Bi, Mahmud oge ngajak da ngarah dibantuan nyarita ari jeung Biinot mah. Mangga atuh Den, sareng bibi oge ayeuna pisan bade angkatna Den. Sumuhun ayeuna we Bi, bilih kabujang sonten. Mangga Den, tos we bibi mah kieu moal bade dangdos. Nya mangga bade dangdos heula mah Bi, da diantosan ku abdi oge. Lah moal Den, da geus kolot ieu bibi mah. Tembalna bari seuri nyerengeh. Hi, bibi mah kapan bibi teh? Pieun Kang Mahmud, Neng 4 ngagonjak ka Biinot. Pieun naon Neng? Si Neng mah Biinot ngarti digonjak kitu teh. Sumuhun piibueun, teu sangkanya Bi, sarengeh Neng 4 seuri bari melong ka Biinot ret ka Mahmud. Heuheuy deuh, boa jadi Neng. Da bibi mah teu gaduh. Piraku kada heuheuy deuh, Biinot bari nyikikik. Teu kitu Bi, ari parantos jodoh mah geuning teu sangka bet aya manah kitu. Boh bibi boh ama Sudia oge. Nya Kang, Neng 4 ngareret bari seuri ka Mahmud. Mahmud oge nyerengeh seuri semu era dumeh bapana pribadi rek dikawinkeun. Ongkoh pangreremok manehna pisan. Mangga atuh Neng, bade ayeuna mah. Den, mangga. Biinot buru-buru ngajak. Tidinya mah kakara maranehna arindit rek ka bumi Mama Suganda. Mama Suganda jeung istrina harita oge barang kabejaan ku Mang Kadet yen Mahmud datang kacida bari ngaheunana. Asa rek bucat bisul aya basa ditonjok congcot. Tadina ampir rek mendak wiwirang tur cilaka ayeuna mah ngemplong. Da nu pikeun tanggung jawabna geus datang. Keur kitu aya nu pupuntenan. Punten. Nu puntenna mah Biinot tadi haja dititah ku Mahmud. Mangga Mama Suganda katut istrina manit curing hak
Yen geus nyawang nu datang teh Biinot jeung Mahmud. Plus neng 4 ti heula asup sarta poka ibu Ramana pupulih. Mama, ibu, tos sumping Kang Mahmud teh. Mana, mangga calik den. Kakarage nanyakeun kitu geus lol Mahmud ngelol diiring ku Biinot. Mangga hatur nuhun. Mahmud manilentong. Tong dilaan sapatu mah den, sawios supados teu tiis ngadampal tehel Mama Suganda nyara mengalaan sapatu. Da ieu kotor Mama, tembalna bari seri. Sawios den atuh deui sur istrina. Nya ibuna nyaramana neng 4 nyaram teh tur bangun nudug dagdeg-deg nakara. Atuh kapaksa teu dilaan Bos Mahmud ka jero. Daramang solongkrong Mahmud sasalaman mimiti ka Mama Suganda tuluy ka ibuna. Sae den aya hibara berakahna. Kumaha aden damang? Alhamdulillah waktos ieu mah aya hibar pidoa ti para sepuh. Nuhun atuh. Ari sami-sami wilujeng mah den. Mangga linggih den. Mama Suganda kacida galegehna kitu deui neng 4 bakat ku bunga. Mangga gek Mahmud diuk serta Biinot oge gek milu diuk dina kursi neng 4 mayuna bareng sareng ibu Ramana. Sajongjongan mah jap tayanu nyarita. Nyaeta den mama teh sareng ibuna ari jenengan terang dasok dicarioskeun ku tuang Rama. Dupi pendak mah nembe ayeuna pisan. Nah aden teh mulih ti mana wae terang ngresakeun amangan ka dieu. Mama Suganda miheulaan naros da teu hade aripat pabetem mah. Da sanes ngalelewe sami we ibu oge nembe tepang ayeuna. Kacek ku Mang Kadet cenah sering tepang ibu neng 4 nyambungan. Sumuhun. Wereh ieu we abdina tara aya di dieu malih nembe kamari dongkap ti Jakarta. Dupi sareng Mang Kadet mah sering tepang di dieu. Sering tepang di dieu wae. Sok kalaresan tepang bis we kacaletot nyaritakeun sering tepang di bumi Biinot atuh katohyan teuing. Bi cai kapayun ibu neng 4 ngageruan biminah miwarang nyandak leueteun. Mangga gan torojol biminah nanggei baki dia si kopi susu 5 sor disimpenan payuneun tamu kalayan pribumi. Biminah negas-negas rupa Mahmud da kakara manehna mah papanggih oge gerentas hatena. Paingan neng 4 kabung pulengan da kasep. Geus kitu mah biminah lewas deui ka dapur. Mangga den, tambi lumayan dileueut geura. Ibu neng 4 nawisan. Mangga cekap tembalna bari lentong nakara. Kieu den mama teh bade enggal we tumaros nu jadi pangjadi pertarosan mama teh nyaeta kutina ayana mama kalih ibuna oge nguping selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat wartos-wartos nu memang parantos ditelaah ku ibu sareng ama. Aden teh aya maksa di sasarengan kalayan nu kasebat tali marga dina rumah tangga. Ama teh teu aya kaabotanana. Mangga eta mah dapada lengo sok asal sing leres-leres bae. Ongkoh jadi eta ama kalih ibuna parantos kalaporan ku 4 pribadi. Yan aden sareng 4 teh tos sami nyieun tatali batin anu moal bakal sesah dipegatkeunana sarup paripaosna mah kantun taranggal jawab paduduan wae. Prak geura laksanakeun geura saraksian heula ku hukum nu bakal ngalereskeun hubungan urang duaan. Kitu ti ama mah kapaksa we ama miheulaan kitu. Margi moal sae kedah pabetem-betem mah paripaosna. Neng 4 sok sumawana Mahmud drep beureum beungeutna sarta ngareluk ngadengekeun kasawuran Mama Suganda kitu teh hatena ngageter. Sabab rumasaeun pisan tina sagala laku lampah maranehna. Sumuhun abdi teh rumaos pisan tina kituna mugi ama sareng ibu kersa ngahapunten kana samudaya kalepatan abdi. Dupi perkawis tanggal jawab mah abdi moal baha sejangiringan. Mahmud semu arap-ap eueup-eup.
Perkawis eta mah sareng ibu oge teu bade panjang nu diemutan. Sawios da sanaos ama oge rumaos lepat teu nganteur kana kasukaan jenisna. Lalapun kasuka kolot wae nu dilaksanakeun teh. Sawios teh teuing ama ngahapunten sok asal aden duaan ku kersa taranggal jawabna. Kitu den ti ama mah panginten sanaos ti ibuna oge sami. Ular Mama Suganda bari neuteup ka Mahmud. Sami ibu oge nya kitu den, teu geneuk teu malekmek teu gantar kakaitan. Estu ngahapunten kana sanes kara hal-hal nu parantos dipidamel ku aden sareng ku empat. Mung sing tiasa wae nebusna. Hartosna tebus sanes kanten ka isin ibu. Da isin ibu teh disebutna kuno sanes mah. 4 ngejing sila kapanutan dugi ka nembe pruk tos pipisahan. Tah ieu den manawi ibu mah tetep hoyong atanapi ngaharapkeun pisan pitulung ti aden. Ibuna nyambung. Kantenan sumuhun karaos sareng sumangga bade ditumutkeun. Mahmud nyaritana manehara rese da ngadeg-deg kasima ku ibu ramana pimertuaeun. Neng 4 ge ngagalenyu bari ngeluk hayang seuri ku arap-ap eureup-eupna Mahmud. Kieu wae atuh den. Diinot dehem heula sagala pok nuluykeun carita anana. Tangaraos ragu-ragu deui ari kahoyong bibi mah. Kitu oge sawios sanaos bibi sanes ibu ramana oge ngiring jabung tumalapung. Margi pangemut bibi upami diengkengke akhirna sok jadi awon balukarna. Saur sepuh teh mah sok rajeun kamenyan koneng akhirna bau eupan. Nyaeta sok awon ka ambungna kuno sanes. Dasar mungguhing jalmi mah den. Jol-jol emutanana nu teu oge kalakukeun ku urang pajah kitu pajah kieu sok angot eta mah ari kapendakna kuno hasud mah sareng ngewa ka urang leuh carekna teu diopen barekeun upami nganjang dianggo kikintunan katatamuan dianggo susuguh kaawonanana teh den nu mawi keun entong ngemutkeun tuang rama itu ieu enggal wae ayeuna mah geura salametan. Tah sakitu ti bibi mah manawi kaanggo kitu oge diinot panjang lebar. Tuh geuning saur si bibi inot ge kitu. Sae eta saran teh bi kantun emutanana aden we ayeuna mah. Saur Mama Suganda nyerengeh bari neuteup ka Mahmud nu keur ngelok. Pamaksadan abdi mah kieu ka ama sareng ka ibu kitu deui ka bibi ngaturkeun rebu nuhun. Nanging sataacana abdi ngalaksanakeun salametan pertikahan langkung ti payun hoyong ngajejehkeun heula pun bapa supados enggal kagungan deui garwa. Malah mah pun bapa oge parantos di badan tenan kalayan anjeunna maksad pisan kana enggal-enggal kagungan garwa teh. Margi nuku anjeunna dimaksad supados enggal gaduh bojo kitu saurna. Ke teu kahartos mama teh. Saur aden tuang rama aya maksad garwaan deui. Supados aden oge enggal kagungan istri. Naon maksana eta teh den? Mama Suganda teh patos ngartoseun. Numawi abdi parantos janji upamipun bapa teu acan nikah deui abdi ge moal enggal bojoan. Tina margi bilih aya hal perkawis deui sapertos nu parantos-parantos tembal Mahmud bari nyerengeh. Oh, kitu. Ke heula mama bade tumaros dupi nu dimaksad ku tuang rama teh saha istrina nyaeta nu bade ditikah ku rama. Upami percanten mah da tetebih ti ieu riungan istrina teh tembal Mahmud. Tetebih ti ieu riungan. Mama Suganda katut istrina ngahulang red kaneng 4 samaruk nuduhkeun ka putrana da memang patilasanana ari neng 4 jeung dinot sareri letik bari tarungkul. Ke heula aden terangkeun wae ku aden sakantenan da mama mah teu ngartos saha anu aya di dieu teh. Sumuhun ieu. Mahmud nunjuk ka biinot ku jempolna atuh ramaneng 4 eleungek teu lila cakakak gumujang. Gening deket-deket anak tales nyang kewok teu kanyahoan. Ieu nuhun we atuh bi nuhun
memasuganda unggut-unggutan. Baruk si bibi teh heuheuy deuh eta geuning. Nuhun bi atuh, urang teh besan ibu Neng Empat nepakan ka Biinot bari nyikikik. Mahmud jeung Neng Empat oge sareuri bari silih reret. Dasar teh wae atuh gan. Ieu Aden, naha sanggem bibi teh bet ngajang jaruhkeun ka bibi. Bibi nu sakieu awonna tur miskin hinana dikeresakeun nganggo palai gaduh indung kanu model bibi. Biinot ge bari seuri. Teu kitu bi, da bibi teh sepuh soteh yuswana, da geuning sanggem paripaosna kolot kalapa. Geura bibi mah benten ti kuring, padahal umur mah sepuh bibi. Naha ari pakulitan betos karenyot, dan ninggal bibi mah karenceng keneh. Sepuh ge da sepuh geulis bibi teh suruh ibu Neng Empat bari nyerengeh. Lah juragan mah heuheuy deuh meuni muji ka bibi nu sakieu goreng dodongesna teh. Dasar Aden wae kersa kagungan ibu pantara kieu. Biinot nepak ka ibu Neng Empat bari hahay heuheuy atuh sararea milu seuri. Sanes muji da bukti atuh bi. Keun atuh hari kitu mah amana Aden aya maksad nikah deui nya sami nuhuna panginten ka tuang Rama moal hawatos teuing teu aya nu ngawulaan. Boh tuangna boh itu ieuna. Atuh kangge Aden kagungan gegentos ibu moal ngaraos no gencang. Ngot pibueun teh sanes nu tebih tur nu ku Aden parantos dipiconggah. Atuh moal ragu-ragu deui ngangkeun ibuna teh sur Mama Suganda bari gumujang sarta ret ka Biinot. Nya eta mah ku bibi oge teu bade dipungkir deui gan. Da panginten patokan bibi kedah ngagentos ibu Aden Mahmud. Sanaos bibi mah tah rumaos laib. Isina mah kalintang da aya paripaos bade pindah ka tengah bumi. Bibi nu hina miskin ngengengkeun Rama Aden nu sanes baba dina kaayaan dina rupi. Wah estuning bibi mah nempel tembal Biinot nu memang geus pada nyantelna jeung pasudia. Teu aya basa kitu bi, mungguh jalmi mah sami-sami wae. Teu kedah nyarioskeun hina atanapi teu satimpal kaayaan. Naon atuh nu disebat jalmi mulya teh? Da sanes ku harta banda. Harta banda mah keuna ku reksak nanging ku kamulyaan batin-batina nu teu aya emutan ujub ria takabur. Sumawon tendir Mahmud nempas ka Biinot. Sumohon ari ku kitu teh mah Den, nanging ari kaisin mah tetep wae aya. Margi pandangan jalmi mah henteu sami, tembal Biinot. Tong jadi isin bi, kasifat-sifat jalmi samodel Aden mah benten deui. Moal milih ka bibi anjeunna oge atuh, upami bade ngabentenkeun jalmi suruh Mama Suganda. Sumohon nya kitu ari munggah kangge jalmi-jalmi nu sae mah mamanahanana. Biinot ngawalon deui bari seuri leutik. Tah ayeuna mah da parantos ka kuping sareng kahartos ku ama malihan ku ibu oge. Rehna Aden aya maksad palai kagungan heula pigentoseun tuang ibu nu parantos teu aya di kieuna. Eta mah kantun kumaha emutan Aden mung mama sareng ibu mah nu dimaksad teh supados enggal nararika margi tiasa jadi katengtreman kana emutan Aden ku anjeun. Kitu deui panginten ama sareng ibuna boh 4 sorangan pasti jadi bahan kalulusan hate. Saur Mama Suganda bari netep. Laras mama, tembal Mahmud pondok pisan. Atuh ari kahoyong ibu mah Den, sawios tuang Rama kalihna bibi mah sinati pengker we nararikahna. Nu penting Aden heula margi ibu supados jongjon emutan. Ibu namah kitu deui jadi palai putrana heula samemeh Ramana teh da eta saurna supados jongjon emutanana. Tah kitu wae atuh Den, kumaha karasa Ramana Neng Empat nyambung. Sumuhun da ieu parantos janji sareng pun bapa rehing hoyong pun bapa heula maksad abdi. Saterasna pun bapa nyetujuan kitu nu mawi teh tembal Mahmud bari nyerengeh. Oh atuh langkung sae badanten deui wae sareng tuang Rama Den.
Memang upami parantos pasini mah ulah bade dirempak. Sumohon nya ieu mah neda sarantos wae lamina saminggu ieu mah bade nepangan deui pun bapa. Nah anjeunna bade ayeuna atanapi moal tembal Mahmud. Tah kitu wae atuh Aden, kumama dipaparin sarantos deui saminggu. Mudah-mudahan sing panjang yuswa sadayana dugi kanu dimaksad. Ku kituna abdi teh sanes kirang upami ama atanapi kirang sono nanging kumargi parantos lami mios ti rorompok teh bilih pun bapa dedepeun abdi bade permios bae. Mahmud pamitan rek balik. Ae nah enggal teuing Den, kapan teu acan barang tuang acan suruh Mama Suganda bari hareugeun. Sumohon Aden, itu damung kantun sakedap deui oge tuangeun arasak hanas digalak-galak ku si bibi. Ibu Neng empat oge miwarang barang tuang heula. Sawios sanes nampik pangasih nanging parantos cekap pisan. Mangga atuh kituna teh bari jung nangtung. Mangga atuh Den, ari moal ngantos barang tuang heula mah. Sawios cekap tembal Mahmud sakali deui. Jajabkeun atuh Pat, sur ibuna. Mahmud dijajabkeun ku Neng empat nepi kalawang pagar pakarangan. Leos Mahmud balik dituturkeun ku paneuteup buah hatena. Lil ngebrakna bulan dina peutingan tanggal 14 Tulhade peutingna langit lenglang mega oge nyingrai bersih taya aling-aling. Beda pisan robahna hate pasudia sanggeusna petepung jeung anakna serta ayeuna mah babalik pikir teu aya hate ngancrud model bareto. Malah anu diharepkeun teh asal anakna we menang kabagjaan hatena. Mahmud teh hiji-hijina anakna anu jadi tanggelan manehna. Ayeuna mah pasudia teh taya urut-urut nagering tegar guliga malah paroman gumbira soal duriat kaneng empat oge geus leungit. Harita pasudia keur diuk nyang hareupan kopi susu dina meja tamu bari ngalapus udud surutu. Nah seujang teh bet lila. Nah tuluy ka mana? Kapan saukur nepungan biinot gerentas hate pasudia. Teu kanyahoan keur diupat dina hate gurudug Mahmud datang. Tah gening, nah batlila teuing jang, pasudia netep sarta marah mai. Numawi teras wae ngobrol di ditu teh, dugi kahilap kana wangsul. Oh, keun wae da meureun kudu malapah gadang, ari ngobrol soal kieu mah. Kumaha jawaban biinot, cing ama ngadengekeun. Berakah, sanaos anjeunna oge, sami sareng pamadegan ama, saurna teh ngiringan, tembal Mahmud bari nyerengeh. Jadi, satujuan dek dikawin ku ama teh. Laras kalintang satujuanana teh nanging saparantos kieu bada iraha ama teh nangtoskeun pertikahanana. Leng pasudia ngahulang heula geus rada lila kakarapok deui nyarita. Sancana ama ngajawab pertanyaan hidup, leuwih ti heula ama rek nanya heula ka hidup. Lamun ama geus kawin ka biinot, nah hidup teh arek kasaha boga pamajikan. Ama abdi sesah bade nyanggemna kumargi rumaos abdi bade nyaluntang ka salira ama. Kalah ngajawab kitu Mahmud teh. Nah naon pangna jadi pikiran bakal caluntang ka ama teh. Wirehna kieu aya paripaos abdi teh bade ngajawang seredan ama panginten. Teu kadah dibejer beaskeun ku abdi. Ama nyalira tangtos ngartos. Oh, perkara eta mah cek ama oge. Di kamari pek teh teuing ulah aya pikir asa-asa pada urut dipihukum ku ama ulah rek ngarasa ragab da sanyana ama ridho pisan malah ngaharapkeun supaya hidup daek ngawin yang empat supaya ama teh asa-asa mikanyaahna jabati kitu tong salempang dan yang empat teh parawan keneh pasudia ngajawab bari marah mai. Sajabina teh eta abdi teh aya anu langkung utami disanggemkeun ka ama. Abdi bade tamada ka salira ama nanging sateu acana mugi ama ulah jadi bendu manah rengat panggalih. Is moal moarek bendu ama oge pok wae kadinya ulah asa-asa ka ama mah terus terang naon kapanasaran pok tanyakeun deui.
da sidik ari neng 4 mah teu kudu ditanyakeun deui parawan keneh ama oge moal bohong da teu diganggu pisan pek milik hidup eta mah ceuk mah Sudia bari netep sarta marah mai sanes perkawis eta naon atuh cing po kadinya Pasudia seuri nyerengeh. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.